Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aduy muhun dongeng deui. Dongeng hanca kamari judulna Si Kuncir. Mangga kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong kana waktos, urang kupingkeun we jojor cariyos Si Kuncir ieu. Sok yuk. Hidup teh tenan naonnya syukur atuh ai hidup tenan naon mah mohon mak tuh di ianku kuncir. Wah, genian Si Kuncir. Cenah tadi mengaran teh si Aji. Wah, bah ngaran orang mah Haji alias Si Kuncir. Wah, atuh bagja tinemenan ari kitu mah kuring bisa papanggih jeung Si Kuncir teh. Wah, gitunya siapa mah jadi hera euy urang naik dikitukeun mah. Bapana ieu atuh ieu wae nama ieu teh urang bawa ka imah, ajak ka imah. Tah ari eta saha Kuncir? Oh, eta teh dulu urang mah ngaranna teh Bakong eta teh. Mak ngaran urang Bakong euy. Ieu teh urang dur Si Kuncir. Oh, gitunya. Atuh hayu urang ka imah kitu mah. Atuh kaum dangu sadayana kabehanna teh milu ka imahna Mang Kuding. Sanggeus nyampe ka imahna Mang Kuding kaum dangu sadayana, Si Kuncir jeung Bakong teh disuguhan dibere kadaharan nu bakat pik ngeunaheun. Atuh Si Kuncir jeung Bakong teh nganuhunkeun ka Mang Kuding teh. Bari barang dahar kitu di barengan ku bari ngobrol. Wah, tadi teh saha euy? Aku ka urang mah maneh teh ngaranna si Ajit. Gebeg atuh Bakong teh ngadenge ngaran Ajit, langsung ngagebeg manehna teh inget kan ngaran Ajit teh eta teh anak buahna si Tergos Hideung. Wah, urang nyaho atuh ngaran si Ajit mah eta teh anak buahna Tergos Hideung Kuncir. Wah, berarti manehna aya di dieu, Pak. Wah, bisa jadi. Tapi urang kumaha nya lamun kitu. Wah, tenang wae, Bah. Keun lah aya urang eta mah. Lah, sok ayeuna mah bari ngopi atuh ieuna. Resepan sauna, opian. Wah, atur nuhun atuh, Bah. Ditampi euy pisan ku urang teh. Nuhun ya, Bah. Abah dengan keseguhan kasih ka urang teh. Gitu jawaban Bakong kaum dangu sadayana. Atuh tenan naon, Bah. Ari kitu mah sok we. Urang daharan tas sepancuy cau teh nya. Bah, nuhun Bahnya. Bah, hari di dieu teh cok jam bah aya eta sok malingan awewe teh. Pertama jam penting Kuncir biasana tata jelema sok make
Tergosidung eta teh cuma mah sakti cenah cek anu geus ningali mah da abah mah can pernah ningali tapi manehna bah bawa ieu tuh bah bawa senjata apa bedog tongkat wah henteu tara cenah main mah engklang we teu moana naon kitu kaum dangu sadayana jawaban bah kuding teh ari si kuncir jeung bah akong ngan kudu unggut-unggutan bari mikir kumaha nya pilampaheun. Wasker kitu kaum dangu sadayana si kuncir teh jadi repeh heula manehna teh ngadengekeun aya nu ngirim sora ka manehna. Nu ngirim sora teh cuman bisa kadenge ku si kuncir doang. Sok maneh keluar ayeuna si ari wani mah. Yeuh, urang saya di luar. Sok maneh lamun aya kawani keluar kuncir. Gitu kaum dangu suara kiriman nu aya di luar teh tuh di luar teh siga nama tergos hideung. Sahanya eta manehna geus bisa ngirimkeun suara euy. Aya naon cir? Aya nu kirim suara ka urang. Manehna tesna nuan di luar. Yuk atuh ari kitu mah urang sampeurkeun. Hayu bah. Geus kitu mah si kuncir jeung Mbak Akong atuh kalaluar. Nu maksudna rek ningali saha anu aya di luar teh. Pas nyampe keluar kaum dangu sadayana Bah Akong jeung si kuncir teh karageteun ningali aya jelema tiluan nu keur narangtung di buruan imah. Eta teh ari Bah Akong mah geus nyaho deui anu nangtung teh nyaeta si Tergos Hideung. Wah cir bener eta mah si Tergos Hideung euy. Bah tapi tenang we bah aya urang ieu nya. Yuk atuh bah urang sabarkeun naon ka hayangna teh lah. Hayang naonnya. Lu atuh cir tapi urang mah sieun cir. Ulah sieun-sieun atuh bah. Aya urang ieu. Atuh cir ari kitu mah. Cut atuh manehna teh tarurun ti mana Mang Kuding. Laju manehna teh ngomong si kuncir teh ka anu Tergos Hideung teh. Hei, mana teh Tergos Hideung lain. Tergos wae oi. Kunaon maneh Tergos? Mun wani mah buka lah. Maneh kitu sia wani ka uing Yeuh, maneh teh jadi pengganggu sia. Karaman ajak leuweung. Bubarkeun ku maneh. Ari eta si pelegu kunaon aya di dinya. Akong, naon maneh di dinya Akong mah euy geus milu ka urang. Milu ka maneh mah pidosaeun hungkul. Nya Bah Akong. Ditanya gitu kaum dangu sayana Bah Akong teh teu ngomong tapi Bah Akong ngan kudu unggeuh ka si kuncir teh. Sia wani sia maneh Akong. Odaran sia ku aing wani ngahianat ka aing mah. Kitu kaum dangu sadayana ancaman si Tergos Hideung teh. Wah, ulah sok ngancam-ngancam atuh woi. Teu sieun urang mah. Bah Akong teu sieunun ka maneh lah.
Ih sia maneh geus wani-wani ikut campur deui bae kuncir ka aing. Maneh geus ngabubarkeun karaman ajak leuweung, ayeuna maneh geus erek ikut campur deui kana urusan urang. Atuh nya ngaran-ngaran kejahatan mah udah dibasmi lah orang teh akar-akarna. Yo rasakeun sia. Ya Jurelat jeung atuh si kuncir teh langsung wae nyerang maena teh geus nafsu kaum dangu sadayana ka tergos hidung teh. Atuh tergos hidung loncat teh shoot teh maena teh lompat kagigit. Cia plos tonjokan si kuncir teh ngeplos. Atuh bakong teh rikat maena teh langsung ngajongkeun sukuna anu maksudna erek ngahembat sukuna si kuncir. Ai si kuncir ningali kitu maena teh langsung juralit jeung maena teh lompat ka sisieunana. Geus kitu si kuncir teh langsung dipankeun tonjokanana ka dadanya. Wah ka dadana tergos hidung. Atuh tergos hidung ningali kitu gen sarua maena teh rikat langsung ngahindar loncat ka tukang. Jelung atuh set plos ceker plos. Hebat oi maneh teh geus bisa ngayekeun tonjokan kuring. Sia lah cuma go sia ka aing podaran ku aing. Yeuh ayeuna beken aing sia. Hiya sia bakong teh langsung nonjokeun peureup ari si kuncir kaum dangu sadayana maena teh ngan kudu ngagilek anna teh plos. Pas kitu si kuncir langsung nonjokeun tonjokan dua leungeunna ka beungeutna tergos hidung. Plos jeblot jeblot geliu geliu. Atuh si tergos hidung teh langsung abangkieung tapi maena teh ngan kurseuri. Sakitu sia teu karasa asa diusapan euy. Ulah cuma gos ya eta ken kakarek kitu doang lah. Urang teu bener-bener nunjukna ngan kur eta we usapan tadi nama lain nek nunjuk. Sia ya cuk bakong teh langsung maena teh nunjukkeun dengan kencana siu si kuncir teh plos ngelok tapi si kuncir teu kabongohan ku si tergos hidung teh. Tergos hidung ternyata ngalakukeun tipuan. Atuh maena teh nunjukkeun leungeunna nu kageun katuhuna ka beungeut si kuncir. Siu plos jeblot jeblot. Aduh woi wah bisaan we mana nipu tapi tenang naon lah asa diusapan. Hiji-hiji sia. Yuh tarimakeun sia. Atuh tina leungeun tergos hidung teh ngaluarkeun cahaya beureum langsung timpahkeun ka awakna si kuncir. Syut mani cepet pisan dari si kuncir kaum dangu sadayana nelik kitu maena teh loncat ka sisi. Sia cupalik kecilik los satu serangan teh kuncir heula kaum dangu sadayana teh panonna tergos hidung teh ngaluarkeun cahaya di kuncir deui besat. Atuh ari si kuncir ningali kitu mah maena teh langsung loncat deui ka tempat posisina nu tadi kecilik los. Hebat oi mana boga kasih bakong ningan. Atuh da aing guruna sia. Muridna kitu kumaha mun guruna sia. Tapi teu sieun ya. Yo tarimakeun yo. Atuh si kuncir langsung wae ngamatek ajian lompat kilat. Shoot atuh si kuncir teh cuk-cuk aya di sisieun awakna tergos hidung. Ningali kitu tergos hidung teu kanyahoan ning si kuncir teh geus aya di sisi. Si kuncir teh langsung nenggeukeun leungeunna nu aya cahaya biru ceker atuh kana dadana teh. Wow licik sia. Licik naon oi ngarankeun gelut. Atuh ningali kitu mah pakiung kubalik
atuh terus hidung teh langsung gubrak. Tapi maneh kaum dangu sadayana maneh teh kasebut jawara anu pilih tandingnya, maneh teh langsung wanel udang teka rasa geuningan euy hayang ningali getih teh nih hese geuningan eta nonjokan kitu. Alah lumayan lah pulen tapi teu nyeri euy ka urangna. Wah sia cuma sisan ya terima deui sia. Syut atuh si kuncir teh ngalakukeun gerakan lupat kilatna, tapi terus hideung ayeuna mahna geus nyaho geus mu kadua kali na mahna teh can gina si kuncir adinya mahna teh serikat lompat ka hareupeun tadi aya si kuncir. Syut plus atuh si kuncir teh wah Hebat euy mahna geus kabaca atuh kitu mah. Neuli kitu kaum dangu sadayana eta tergos hideung teh mahna teh langsung diuk si tuku tunggal ngaluarkeun campe pamakena ilmu pamungkasna. Mahna teh awakna teh ngakibrik. Tapi aneh kaum dangu sadayana eta tergos hideung teh berubah jadi tergos beureum. Tadi mah kaum dangu sadayana si tergos hideung teh nu serba hideung, kabehanana hideung, katopengna hideung, bajuna calanana kabeh harideung. Tapi ayeuna mah aneh mainna teh jadi serba beureum, calana beureum, baju beureum, tergosna gen beureum. Ngan ku aneh kaum dangu sadayana tinggal leungeun bah akong si tergos hideung tadi teh ayeuna geus rubah jadi tergos beureum. Mainna teh mawa tongkatna teh huluna tangkorak. Atuh nalik itu si kuncir kaget kaum dangu sadayana mah mikirna jero hatena, Wah hebat euy ieu jelema. gitu kaumna geus hate si kuncir. Tapi si kuncir teh kaget kos aya nu ngabisikeun kana ceulina. Kuncir iya ini rapih gunakeun ku maneh ayeuna ilmu tunggal kuncir. Kade hidup kudu waspada. Eta terus hideung teh harus ngaluarkeun ilmu pamungkasna. Maneh kudu bisa nyatukeun rasa diri ka jiwa maneh kuncir. Sok kudini didoakeun di dieu. Dan ini mah yakin maneh teh bakalan unggul. Sanajan hebat ilmu nasi tergos hideung, da ilmu na dipake tepuguh gitu malah ngaieukeun ka jelema sejen. Nu intina mah manehna teh ngalakukeun ilmu sasaktina kenda di jalan anu teu bener. Sok kuncir. Gitu omonganana Nini Ratih ka ceulina si kuncir teh. Atuh ngadenge kitu si kuncir teh langsung si tetep si tuku tunggal manehna teh ngaluarkeun ilmu pamungkasna, ilmu tunggal kuncir. Dek atuh manehna teh rada ngageter ngahijikeun rasa ka pikiranana. Geus kitu si kuncir teh awakna jadi aya cahaya koneng, cahaya biru ganti-gantian. Pas gitu tergos hideung anu geus rubah jadi tergos beureum teh langsung nyerang ku cahaya beureum nu ngagebur gede. Atuh si kuncirin langsung kaum dangu sadayana manehna teh langsung mapak ku ilmu tunggal kuncir. Syuu Bledu kekuatan anu aheng teh kaum dangu sadayana teu bisa dihindarkeun di adu harita pisan. Bledu nyampe ka 3 kalina. Bledu atuh cumpali atuh awak si kuncir
layang keput bro atuh awak si kuncir teh ngagebruk kana taneuh tunggu sirila orolo si kuncir teh ngaluarkeun getih lamaran atuh teu sirila manehna teh kapiyuhan. Ari tergos hideung kamdang sadayana anu geus jadi robah jadi tergos beureum teh teu nyaho ka manana han nu katingali teh di dinya aya sakumpulan lebu nu geus hancur kos nama kaum dangu sadayana tergos hideung anu rubah jadi tergos beureum teh hancur jadi lebu. Atuh naliki itu kaum dangu sadayana bah akong teh rikat langsung lompat moro ka si kuncir teh langsung dibawa ka imana ki uding ai baladna tergos hideung anu duaan kaum dangu sadayana mana teh ningali kitu teh langsung lelompatan ngacir teuing ka mana. Geus kitu bah akong teh geus ngaluarkeun ilmu jang mubaran si kuncir teh dicekelan ku Mang Iding teh bari diu atuh akong teh ngaluarkeun jambe pamaken kana dadana si kuncir atuh natalapak leungeun bah akong teh ngageter orolo atuh si kuncir teh ngaluarkeun deui getih lamaran tapi ayeuna masih kuncir teh lain kapiyuhan kaum dangu sadayana manehna teh nu kapiyuhan jadi monea sadar. Ciri makan gerakun si kuncir teh tuh bisa ngomong kaum dangu sadayana cuman bisa wah gitu. Kaum dangu sadayana dongeng si kuncir nu judulna si kuncir teh tamat nyampe ka dieu. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui ka seri nu kaduana nyaeta judulna lalampahan si kuncir. Diantos we nya kaum dangu sadayana seri kadua lalampahan si kuncir. Sim kuring Mang Aduy nyuhunkeun dihapunten ka kaum dangu sadayana pilih dina carita si kuncir ieu seueur pisan kakiranganana atuh dina bahasana dina caritana dina cara dongengna sareng di cara editna. Maklum kaum dangu sadayana sim kuring teh masih diajar sok atuh dukung kaum dangu sadayana ku di subscribe ame sim kuring tambah semangat ngadongengna. Sim kuring Mang Aduy nganuhunkeun ka kaum dangu sadayana nutos nyakseni cerita si kuncir ieu. Atuh sim kuring Mang Aduy amit mungkur amit mundur bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.